Mana ya? Anak aing rek daang can masak. Aduh, coba lamun keur kieu loba duitnya. Yang beli baju, yang beli motor. Asa tunduh amat sih, es kedeung. Nah, duit geuningan duit saha ya nya? Ini loba. Alhamdulillah aing boga duit, jeung beli baju, jeung beli celana, jeung daang, jeung lauk hayam, lauk daging be, bosan aing ada lokasi wae. Loba duit enak mah. Pamer aing ka itu tuh nini gelo teu sok pamer teh tuh. Aing boga duit. Awas suka nini gelo lamun ka dieu. Loba duit enak mah. Sia kalau baduit teh mana sia? Nang maling lain? Lain teh judi. Judi naon? Aingnya wae, geura masak ya ka dieu teh ya. Dar can mana Iqbal? Bong dahar. Kunaon bung dahar? Bosan dang lagi lokasi wae. Atuh sia teh boga duit meuli ka ditu hanya. Oh, meuli eta, meuli eta. Meuli dialungkeun kieu sia mere duit teh sopan ka kolot. Pokona mah aingnya hayang darah jeung daging sapi. Nunggueunah lah bung lokasi deui, bosan. Kali itu geura meuli. Oh, dibelikeun ku aing. Pan teu moal naon, pan tadi kieu. Dititah meuli daging, meuli sapi. Duitna eueuh murah Iqbal di mana buah poho. Geus dibere duit dileungitkeun. Bener-bener ya orang susah he dibere duitna hese. Yeuh. Geura ka ditu meuli deui tah. Lokasin, ulah meuli lokasin we. Ai mereka kolot mah kosong dialungkeun. Kesopan maneh. Aya naon sia naon cenah? Aya naon? Tah si Iqbal duitna loba ti mana buah. Datang-datang buah. Yang geus atuh aing belanja heula tadi terjadi pan belanjana duitna leungit. Oh, ka ditu dah. Ieu ceu. Awas we leungit tah duitna bere deui paling. Aya naon sih sia Iqbal? Kakolot kitu apa sia? Serah aing we ikut campur wae. Bentak kolot dosa sia. Keneng sia peot teh. Dasar sia banget dirambetukan. Ulah urus sia dirambetukan. Ulah nyaingan aing deh, aing mah jelema gablong. Lagian sana naik ngaingan duit urang loba tuh. Loban aing jeung kumaha ge tuh tempo sia. Dihandapkeun kasur ge loba aing mah. Di kolong ranjang ge loba aing mah. Ku campur sia peot deh. Pokona sia ulah kitu-kitu deui ka Mas sia. Aing karunya ka Mas sia geus mah teh gablok sia dicarekan wae. Mungkin meureun. Lo gandeng dah bisa ditengor ke duit ya. Oh, atuh aing mah komo loba ka cida. Bisa diurugan aing mah. Ini sekali mantok. Oh, geus sia ulah kitu-kitu deui sia kokolot Sia sia. peot. Dosa sia. Ih, eta si gembel. Kunaon eta hesna sisirian diganggu koy. Tampokkeun sia. Banjur kok aing. Kumolor eta baru sisirian itu naon menurut eta si gembel. Beneran aya cai saember. Keun ku aing si gembel banjur ku aing. Popkeun we sia. Sia gembel. Mimpi naon sia sisirian. Goblok ini. Aing geura di sembor. Emang sia mimpi naon? Nini PA aing keur ngimpi keur es ngeunah-ngeunah. Urang keur mimpi ngawa teu. Mimpi naon? Sia mimpi naon, gembel? Urang teh keur ngimpi ngeunah-ngeunah boga duit malah disembor. Bangun sia mah mau jadi orang kaya. Ente kos anak aing sia mah. Tetep we. Ini gelo ya aing keur es ngeunah-ngeunah disembor. Jadah doang. Geus teuing aing geus susah mah susah. Mas sia ka mana? Lagi rek naon sih nanya ke Numi wae. Atuh aing nempos yang hayang seuri, hees bari seserian teh ngomongin pe loba duit. Engan aing sia. Jadah ya ini aing keur es ngeunah-ngeunah. Pe bara rezeki beujeun. Eta dasar beungeut dirambetukan sia. Sendok buruk. Eta ulah ubun-ubun sia naon dirambetukan kabeh. Kosong basi sia dirambetukan.
Ini gelo. Yang keren disembur. Enggak, aing arek ngobrol jeung Masia, arek aya perlu sesuatu jeung Masia. Kan itu mantap. Capek amatnya aing balik nanaon can nyangu can naon anak aing balik ke hayang daang kumaha ieu nya tapi aing capek tapi can nyangu anak aing ke hayang daang kumaha Manangan tadi di imah aya di dieu. rek naon kitu aing can nyangu tuh si hayang daang meureunnan Nih, tadi tuh itu jelema tuh ngomongkan bapak tuh rame-rame. emang kunaon kitu bapak sia Cina bapak mau awewe. saha nu daekeun bapak sia awewe model kitu. Bener tadi bapak mau awewe cenah tuh tadi tuh cenining gitu ngomong tuh ka urang tuh renyaho. Saha sih emang eta awewena? Ah iya eta Coyoh cenah nu tukang manggoyan geusik cenah ngadenge-denge mah. Nu bener sia. Bener. Jadah ya enggeus ka ditu tangan bapak sia kita balik. Geus tuh urang yang bapak heulanya. Ujung ka ditu buruan. Assalamualaikum. Salam. Daripada aing neangan bapak mending aing teleponan jeung si Maya. Lagian mau dipikir-pikir boga umi dua ngeunaheun meureun ya. Aing bisa dahar di mana-mana. Sugan di ditu mah dahar jeung hayam, teu di imah dahar jeung lauk asin, we lauk asin. Sian ya. Saya nempo teh salaki sia keur duaan itu jeung boboncengan jeung si Oyoh anu sok manggilan keusik. Meni mesra kos na film India kitu. Nyaho ti mana? Aing bieu lewat manggi eta salaki sia keur peluk-pelukan dina motor boboncengan. Percaya aing mah, can nyeuleuk ku mata aing sorangan mah. Aing nempo sarangan keur boboncengan sia salaki sia jeung si Oyoh. Kumakubu aing nempo mata ku mata sorangan aing mah nempo aing. Makana sia nya cek aing ge ulah galak-galak teh sia ka salaki. Eta kasupna ka DRT batur unggal poe meuni katempo matana bararenjut bariru non boa eta. Ulah we mana teh dilaporkeun ka polisi dia ku salaki sia. Ka DRT teh nya ka DRT lebok si ayeuna mah sia ditinggalkeun salaki sia tah. Aing ge moal samana-mana ngagebugan. Eueuh salah nama. Atuh teu usaha cicing wae itu budak sakola bayareun kumaha? Santai atuh jelema susah, ngomong teh ulah ngegas, kalau mau ngegas mah setuk deui. Ngajedog deh, aing mah teu percaya amun teu kajeuleuh ku mata aing sorangan mah. Lebok sia tah, emang ngeunah tinggalkeun ku salaki anu sia sakeun tah. Ngajedog deh, aing mah can percaya amun teu nempo mataku aing sorangan mah. Lebok tah nya ayeuna mah sia ditinggalkeun ku salaki sia. Mungkin keur mah susah, mungkin susah.